Sampurasun Barai Cakra. Sebelum dongengnya dimulai, jangan lupa subscribe, tekan tombol lonceng, terus ditunggu juga nih like dan komennya. Baraya Cakra, parantos waktosna 80,5 FM Radio Cakra, midangkeun dongeng Sunda Dora-Dori. Simkuring sapara kanca ngahaturkeun wilujeng ngadangukeun. Jorelat cilung Nyai Suringkis Iblis Gunung Gelis meheulaan majuna Rajang. Sanajan lemor tengah gunakan pakarang tapi panarajang nu dibarengan ku kakuatan tenaga lapisan angin sameranana nebak kana badan lawan. Hiuk samuk hiuk plus hiuk kiwar plus. Dua kali panarajang Nyai Suringkis anu silih susul tayanu kena kana sasaran. Nyai Suringkis Iblis Gunung Gelis jadi panasaran harita nyusu tepus ku panarajang susulan. Jaka wanara narajang lawan bantrokan dengan anu-anu kekuatan tenaga lapisan harita lumangsung. Hiuk samuk hiuk gas kuajeleng. Nyai Suringkis Iblis Gunung Gelis kagajeng luncat ka tukang terus mancuh dina tangtunganana. Nyai Suringkis Iblis Gunung Gelis musyrikeun panetipna ka Jaka Wanara bari ngomong sorangan. Kacepatan gerak jeung kakuatan tenaga lapisan si Jaka Wanara memang nyata teu bisa dianggap enteng. Paingan disabarakeun ieu mangkaluk teh. Aing jadi penasaran asa piraku henteu mampu ngabinasakeun si Jaka Wanara. Nyai Suringkis Iblis Gunung Gelis ngawangun di pasangan pikeun ngagunakeun jurus anu leuwih ampuh. Netip seukeut ka Jaka Wanara terus nyarita. Ieu tarung tacan nanaon si Jaka Wanara. Masih kana loba jurus aing anu acan digunakeun deuleu. Kalah kumaha oge aing anu bakal unggul Jaka Wanara. Alika ulah bakal ngaheulakeun nyarita sakuring ge Nyai Suringkis. Sabab karep jeung kahayang Andika cantang tu bisa jadi kenyataan. Kudu jadi kenyataan saja Jaka Wanara. Rasakan sia. Surilah cilung Nyai Suringkis Iblis Gunung Gelis miheulaan dina Rajang. Kacepatan gerak jeung kekuatan panarajangna leuwih dironjatkeun. Tapi ilmu pangenteng badan bagian tina ilmu silat Raja Wanara Jingga anu digunakeun ku Jaka Wanara kacepatan gerakna leuwih cepet tibatan panarajang anu jadi lawan. Samuk gerak plus jirim Jaka Wanara geus aya di tukang lawan. Nyai Suringkis Iblis Gunung Gelis gancang ngabalikeun badanna ka tukang. Saterusna ngagentak luncat nyusu tepus ku panarajang susulan. Orokaya Jaka Wanara ge teu kapalingan gerak harita ngagajon ka gigireun badan lawan satus tamalas narajang kanu jadi lawan. Sauk hiuk kuajeleng plosat. Hiuk panarajang leungeun katu Jaka Wanara ngarah kana tak-tak katu lawan. Rikatnya Suringkis kaki warga gidir bari ngapendung panarajang lawan. Hiuk kiwasan keduh gas. Cari jeug. Nyai Suringkis Iblis Gunung Gelis ngajari jeug ka dorong bunuh ka tukang. Mangsa ngabandung panarajang lawan. Sedangkan Jaka Wanara tetap mancuh dina tangtunganana. Nyai Suringkis Iblis Gunung Gelis kancang mancuh ke di tangtunganana.
netep sekit kanu jadi lawan terus ngabangun di pasangan bari nyabut senjata celurit atawa alit gede senjata andalanana terus nyerita. Perhatikan kumaneh Jakawanara. Ieu alit gede aing disebut celurit senjata andalan aing. Nyata warisan ti guru aing urang Madura. Geus loba anu jadi korban deuleu. Sapat beheungna jeung kaluar pejitna mangsa kabeunangan ku celurit. Hasok gunakeun senjata atawa pakarang maneh Jakawanara? Jakawanara ngareret ka lebah bedogna Aceng Japrut anu ngagoler. Jurelat satep. Bedog anu Aceng Japrut harita dicokot ku Jakawanara. Maneh rek kalawanan aing ngagunakeun bedogna si Aceng? Maneh canyaho ieu celurit anu digunakeun ku aing lain senjata samarangan Jakawanara? Satiap bantrok jeung senjata atawa pakarang lawan tang teu bakal potong moal mampu ngimbangan kakuatan jeung kemampuan senjata celurit si Nyai Suringkis Gunung Gelis. Ya, urang cobaan we atuh Nyai Suringkis. Mun tia mah nepikeun kapotong teu naon. Da lain bodog anu kuring ieu mah. Ku aing bakal dibuktikeun kakuatan jeung kemampuan ieu celurit sia. Urang teruskeun satarungna. Tada sia. Heya! Nyai Suringkis Iblis Gunung Gelis maju di narajang bari metakeun senjata celuritna ngarah karena beheung lawan. Tapi Jakawanara geges saga diri ti anggalna. Harita ngimbangan panarajang lawan bari ngakiwar ka gigir harita. Jakawanara naki sabetan celurit lawan ku bedogna. Hiu hiu. Kiwar sat. Hiu dang. Koleweng. Celurit ngoleweng kagigir mangsa ditakis ku bedogna Jakawanara. Jakawanara malas narajang bedogna ngarah kana cangkeng lawan. Rikat Nyai Suringkis kagajeng luncat bari nakis bedog lawan ku celuritna. Saw huk. Hiu kajeng sat. Hiu tang. Daligdeug. Nyai Suringkis kadaligdeug kadorong mundur ka tukang. Bangsa senjatana dipake nakis bedog lawan. Jakawanara mancu dina tangtunganana ngahaja teu nyusut tepus ku panarajangna. Mereka sempetan kanu jadi lawan pikeun mancuhkeun tangtunganana. Nyai Suringkis Iblis Gunung Gelis mancuhkeun tangtunganana bari ngatureng hapa napasna. Bari merhatikeun anu jadi lawan terus ngomong dina jero hatena. Haram cadas si kurang ajar. Kacepetan gerak jeung kakuatan tenaga lapisan si Jakawanara bener-bener hebat. Padahal digunakeun ku aing teh jurus simpenan ku kakuatan tenaga lapisan anu ngajadikeun bedog anu digunakeun mampu ngimbangan kakuatan jeung kemampuan senjata celurit aing. Nu biasana mah ku sakali bantok jeung pakarang lawan bisa langsung potong. Ningalikeun ieu kaayaan aing kudu langsung ngagunakeun jurus pamungkas sigana mah ieu. Ningali Nyai Suringkis Iblis Gunung Gelis tacan ngawangun pasangan harita Jakawanara tus carita. Kunaon Iblis Gunung Gelis teh kalakang ngaulang kitu gelingan si ganu bingung. Kumaha rek jadi ngabinasakeun si Jakawanara teh? Atawa geus henteu untupan pikeun neruskeun ieu tarung. Tadi teruskeun tarung nama atuh moal tulus andika menangkeun hadiah teh Nyai Suringkis.
hegadihan teh munalnya. Maneh mun tong kaboga anggapan aing moal mampu ngabinasakeun anu jadi lawan saja kawanara sangeunahna sia teh. Ayeuna ku aing bakal dipastikeun maneh anu modar atawa aing anu ngababatang. Kuring teu boga tekad dek binasa ka sasama Nyai Suringkis. Anu jelas kuring ngabela diri lantaran nyaah ka diri, lantaran boga rasa rumasa ieu kujul tangtung telin anu kuring. Ya. Montong loba ngomong saja kawanara teu kahakti ku aing mah. Urang anggeuskeun ieu tarung sia. Maneh kudu modal jaka kawanara rasakeun sia. Jurus iblis samber nyawa deuleu sia. Jurus pamungkas aing. Heya. Lewat cilung curit Nyai Suringkis iblis gunung gelis ngubeng muter dina luhur sirahna dina kayaan bari ngacurat narajang kanu jadi lawan. Jurus iblis samar nyawa marupa jurus pamungkas anu digunakeun ku Nyai Suringkis iblis gunung gelis mangrupa rangsekan panarajang anu mampu nutup ruang gerak lawan. Sabab Nyai Suringkis iblis gunung gelis ngagunakeun ilmu pangenteng badan anu sapinuhna dibarengan ku kakuatan talaga lapisan nu sapinuhna. Tapi ilmu silat Raja Wanara Jingga nu digunakeun ku Jaka Wanara mangrupa ilmu silat tingkat tinggi. Harita rangsekan panarajang lawan anu silih susul mangrupa sabetan jeung sameran senjata celurit anu arah sasaran panarajangna robah-robah. Harita mampu ditakis ku bedogna Jaka Wanara. Rangsekan panarajang lawan pada rentasi tengah jalan. Taya anu bisa kena kana anggota badana Jaka Wanara. Hiu kecileng sak hiu hutang. Runtuyan panarajang Nyai Suringkis iblis gunung gelis anu silih susul rentas di jalan. Kajadian saterusna giliran Jaka Wanara anu malas narajang. Sabatan bedogna ngarahkan dada lawan. Nyai Suringkis ngagajeng luncat ka gigir. Tapi Jaka Wanara ngarobah tata gerakna. Sabatan bedog bisa disingkahan lawan. Tapi tacongan Jaka Wanara geus teu bisa disingkahan. Ngahantem kana iga bulung lawan. Sat hiuk tek. Nyai Suringkis iblis gunung gelis ngageronahan ka nyeri bari ngadalig deug mundur ka tukang. Samemeh bisa mancukeun tangtunganana harita Jaka Wanara geus nyusul tapus ku panarajang susulan. Dina kayaan keur ngadalig deug kudu nyingkahan panarajang susulan anu jadi lawan, harita Nyai Suringkis kan saukur bisa nakis bedog lawan. Tapi bantrokan senjata ngajadikeun senjata celuritna lepas tina cekelanana sabab tanaga lapisan Jaka Wanara leuwih kuat. Curelat sok hiuk dari gegsat hutang. Geseh waktu sarenghapan meh bareng jeung lepasna senjata celurit tina cekelan leungeun katuh Nyai Suringkis. Harita panarajang leungeun kenca Jaka Wanara ngahantem kana dada lawan. Tumerapna ka Nyai Suringkis iblis gunung gelis kacadikeun badana ngacengkang ream ka tukang. Sat hiuk cebrot des. Setan.
Nyai Suringkis iblis gunung gelis ngagero sambunga cerit nahan ka nyeri dituturkeun ku badana anu ngacengkang ngoleb ka tukang geus teu bisa ngajaga di kasaimbangan badana. Cengkang payap gedebut Nyai Suringkis iblis gunung gelis rubuh ngabebengkang maring lemah. Nyai Suringkis narahu dina jero hatena, manehna sadar tahapan ilmu silat anu kacangking ku Jakawanara aya dina tahapan anu leuwih punjul. Kecileng Aceng jeprut ngagajeng luncat terus nyamperkeun ka tempat rubuhna Nyai Suringkis iblis gunung gelis. Serang sekarang mah kamu percayakan kata gua juga apa loh. Ilmu silat Jakawanara si Jawara Budiman lebih punjul bener teh Allah. Terus serang tadi kan geus diomongkeun ka didinya Nyai Suringkis Jakawanara jeung si Aceng mah teh sieun kusaha anjir bener. Terus serang iblis gunung gelisan keur aing mah. Keur si Aceng jeung si Jakawanara mah eueuh teu masuk bener teh. Jakawanara ngacuelat ngan sakolepat geus nangtung digigireun Aceng jeprut. Saterusna Jakawanara nyarita ditujukeun ka Nyai Suringkis iblis gunung gelis. Ingat ke Nyai Suringkis, kuring mun niat binasa ayeuna keneh Andika kali tinggal di Tarajang sakali deui. Andika geus moal mampu nyingkan panarajang lawan. Tapi kuring lain ti golongan jahat. Anu matak masih keneh mereka kesempatan pikeun Andika pikeun nyurangi kahirupan. Terus terang didinya kudu bersyukur si Nyai Suringkis bener teh mendingan di si Aceng mah anjir awe iblis kawas dinya mah wah diberi ampun dodel ku aing anjir demi Allah aing budal badil bejit keluar bener teh. Terus terang didinya masih kena beruntung loh iblis gunung gelis masih diberi berumurnya tau. Nyai Suringkis iblis gunung gelis daya tahanna kabilang hebat oge. Harita masih kena bisa ngoneal hudang lalaunan bari subengeunahan ka nyeri terus cengkat nangtung. Nyai Suringkis iblis gunung gelis nitip ka Jakawanara terus nyarita. Silat maneh bener-bener hebat Jakawanara. Ari sugan aing teh bakal mampu ngabinasakeun lawan. Tata gerak ilmu silat maneh loba anu aneh Jakawanara. Ilmu silat taon anu digunakeun ku maneh teh kuring ngagunakeun ilmu silat Raja Wanarajingga. Jadi ayeuna teh kumaha ye sikap jeung tindakan Andika anu saterusna Nyai Suringkis? Aing geus teu untupan pikeun neruskeun tarung Jakawanara. Aing rumah sele jajaten ku maneh. Tapi maneh kudu ngarti mun ayeuna bisa ngungkulan anu jadi lawan tapi masih kena loba pasina oge jago atawa jawara anu makalangan kitu deui anu acan turun gunung anu katarik hayang hadiah saimbara saterusna nandangan diri maneh Jakawanara. Aduh nyeri dada ngajengak dah. Dada aing ngajengak duh. Terus terang didinya teh kudu maksakeun maneh atuh bro jeung seri segala rupa seri oge beuy nahan kan nyeri mah pales. Terus terang teu kudu make jeung ancam segala rupa ka Jakawanara bakal loba anu neangan demi Allah ka Jakawanara Jawara Budiman jeung si Aceng jeprut mah didodel wae anjir. Maut mah teh sieun kusaha bener teh. Sekarang mah ya gancang lah tinggalkan ya tempat ini tinggalkan di sisi Aceng roba pikiran nih biasa cilaka lo sama gua dodel wae anjir. Bener Andika lebih hade gancang tinggalkan di tempat-tempatan Nyai Suringkis. Kuring masih kena bisa mereka sempatan pikeun Andika neruskeun kahirupan.
Tapi mun tetap masih kene aya di dieu, kapaksa kuring bakal ngalakukeun tindakan susulan. Nyai Suringkis Iblis Gunung Gelis jadi sieun ngadengen carita Jakawanara anu ngandung ancaman. Harita nyelah nyokot heula senjata truritna satulus lang acelak tinggalkeun tempat. Aceng jeprut narelet ka Jakawanara betus nyarita. Serang Kang Aceng acung jempol deh buat Jaka. Good lah. 2 kali bertarung tetep aya dina kaunggulan bener teh. Terus serang ninggalikan kehebatan ilmu silat Jaka, tersirat pemikiran Kang Aceng harus dilatih lah keur meningkatkan kemampuan diri. Bener ya mah, bener lain bohongan. Jadi maksud Kang Aceng mah hayang ngarenjatkeun kemampuan ilmu silat meureunanya. Ya, ari keur Jaka mah bisa wae ngalatih Kang Aceng. Tapi urang kudu boga waktu anu khusus. Paling oge dina sajroning urang lumampah, dina waktuna leureuh bisa diserang ku latihan jurus. Paling oge kitu Kang Aceng. Ya, terus terang isoge lah tina naon kitu oge. Anu penting Kang Aceng bisa meningkatkan daya kemampuan diri bener teh. Terus terang ulah kawas kejadian tadi lah. Beneran Kang Aceng asa terhina lah. Palangkakan Aceng dirawel ku si Nyai Suringkis. Komo lamun diramas kami alon nyeri hati lu. Jadi kanyahoan memarmot Aceng jeprut tuh. Gelo teh si Nyai Suringkis paparan mah yang digacel beneran aja gitu suatu penghinaan itu. Nah, kejeng jeri si gano iji deh. Tuh, kejeng iji sekarupa. Maksudnya jamak we atuh sakitu mah Kang Aceng. Nah, jamak-jamak kumaha Jaka terus seueul. Kejeng diracek sekarupa anjir. Ya, hitung-hitung amal we geus silah meureuh Suringkis tara ngarawe anu kitu. Sarete jadi kaganggu ya mah ya Kang Aceng lah. Ulang teruskeun sarena nya. Kang Aceng. Oke lah kalau begitu mah. Jurilat cidung kalayang cidung garacang. Dina waktu anungan sakedeung Jakawanara geus aya deui dina luhur tatangkalan sarengalong. Sedengkeun Aceng jeprut menuju ka tempat durukan. Saterusna ngagoler teh jauh tina sena durukan. Caturkeun dina peuting harita baracakra ieu. Di Banjar Haliwungan Ki Warangkas anu keur ngariung jeung Nyai Kintamani si Putri Bengis jeung Purbaya Siriung Wasiwulung harita masih kene ngalobrol. Sedengkeun nu aya di luareun imah Cirim anu make baju serabodas anu ngajanteng nangtung bari marhatikeun kelebah imah Ki Warangkas harita masih kene tetep aya di tempatna. Kekuatan jeung kasegetan batin Ki Warangkas tetep teu bisa nganyahwankeun ayeuna Cirim jalma anu make baju sing sarwa bodas anu aya di luar. Ki Warangkas anu harita keur cumarita. Jadi kacinekeun mah kitu baya euy. Walisukan sirawing eueuh wae datang. Mangka dina poe pageto dewek jeung si Kinkin bakal init ngajorag ka sirawing kababakan paning triman. Jalus eta kalung isukan peuting mah balikeun ka dewek euy. Sabab dina waktuna dewek ngajorag ka sirawing kakuatan tua kaksaten kalung Wasiwulung ku dewek dibutuhkeun keur kakuatan tambahan dina mangsana tarung ngalawanan sirawing euy. Nyai Kintamani ngaret ka Purbaya itu cerita. Siga nama dina poe isukan sore ge eta sikuleungeun ka tuhu baya teh. Tangtu bakat cager pulih deui baya. Pokokna mah kudu yakin we kana kaampuhan kalung Wasi Kuning. Sabab sakumaha nu tadi caritakeun ku Kang Warangkas
balik tibabakan paning terima sanggeus tengah binasakeun Sirawing mangka baya bakal resmi diangkat murid ku Kakang Warangkas. Purbaya netep ka Ki Warangkas bae terus nyarita. Umatlah ulah nepikeun ka gajrig kitu Ki. Terus terang baya geus teu sabar hayang geura dilatih ilmu silat tingkar jagat teh Ki. Nyada kumaha gokrek makalangan oge kangaranan saukur boga bakal ilmu silat saperti ayeuna mah Ki. Dewek muarek gajlig baya euy. Ngantang tuwe mun ilaing hayang bisa ngawasa sapinuhna ilmu silat lingkar jagat butuh waktu tahunan baya euy. Sabab teu saukur latihan jurus wungkul kudu dibarengan jeung latihan ngaronjatkeun kakuatan tanaga lapisan. Jadi kuijiran dewek mah dina waktu 1 tahun ilaing paling ge karek bisa ngawasa saparapat bagian baya. Ari cekinkin mah kali tinggal baya we kudu boga tekad jeung semangat anu kuat. Kitu ge mun bener hayang bisa ngawasa eta ilmu silat lingkar jagat. Malah kinkin ge kudu ngaroncatkeun kamampuan diri ngayakinkeun ilmu silat jaga. Nu teh Jaya Rantaka ti Nini Durgapati. Engke dina waktuna urang masing-masing geus bisa ngawasa sapinuna ilmu silat ti guru masing-masing. Urang duaan bisa babarengan makalangan di dunia kejawaraan. Bareng teh baya. Bener kitu nu diharapkeun ku baya oge. Dina mangsana makalangan teh urang masing-masing pada ngawakilan jadi guru. Padan guru urang bakal jadi bahan caritaan di dunia kejawaraan. Kangaranan Sirawing geus eueuh dikina mah cantang tu jago atawa jawara nu makalangan aya anu mampak-mapakan ilmu silat urang duaan. Nu dicaritakeun ku ilaing duaan memang bener. Ilaing teh kudu bisa dipercaya ku dewek baya euy. Sababun Sirawing geus tamat riwayatna mah dewek kudu bisa ngawasa dunya kajawaraan. Pindah ti Banjar Haliwungan ka Pilemburan anu loba warga pangeusina euy. Dewek bakal ngadegeun paguron Warangkas selingkar jagat. Anu bakal jadi paguron pangunggulna di antara paguron anu aya di Tatar Sunda euy. Ki Warangkas negerakeun rarancang kahayangna dina waktu anu bakal datang. Sedengkeun ayu manganti anu geus rek lelenyepan sare harita ngadedak jadi curinghak. Waktu ngadenge sora aki-aki tapi getaran sorana anu tenang ngandung pangalibaya keur ayu manganti ngagetin kana caitanana atawa nengetkeun kana caitanana. Eta ologi jaya lu gerisare ais ku sampingnya. Wawa kadir keluar. Wis waktu na hidup luan kudu milu ka tempat eyang di alas dan yang purwanyai. Hidup dahulu agak gelis. Eyang Buana Putih datang bikin mawa hidup luan. Ninggalkeun ieu patempatan. Dahulu ngarasa salempang. Jalma anu keur ngalobrol muarek nanyakeun naon-naon ka hidup. Atuh hidup ge teu kudu nyarita naon-naon. Sok we yang ayeuna ditungguan di luar. Ayu manganti kerung da puga asa kakarek-karita ngadenge eta sora. Malah kawilang asih ngaran Eyang Buana Putih anu geus ngirimkeun sora jarak jauhna ngagunakeun aci pamelingna. Ayu manganti ngahuleng bari ngagerentos dina jero hatena. Nah, saha eta Eyang Buana Putih teh nya? Eta kudu mawa orok
diaisku samping terus dibawa keluar. Asa kakarek ayeuna ngadengen suara jengarana oge. Aneh. Buat nyangun kaayaan aing di jero ngon geningan. Atau ngasukur dedengean kitu. Ayu manganti ngonel hudang lalaunan. Ngareret ka orok nang bule. Harita kaayaan ayu manganti bangun anu masih keneh bingungeun siga nama. Kadenge di sora anu ngakukeun Eyang Buana Putih teh ya. Hilap da kudu bingung gelis. Keluar di jero onggon kudu nyarita naon-naon ka jalma nu keur ngalobrol. Lang walaya nu rek barang danyakeun. Hidup geus teu kudu asa-asa geulis. Eyang aja datang pikeun nulungan hidup luaan. Asok didaguan ku Eyang di luar. Ayu manganti sanajan bener masih kena aya perasaan bimbang mun kaluar ti jero nggon. Bari ngais orok terus katingali ku anu keur ngalobrol. Asa pamohalan mun nepikeun ka eueuh anu nanyakeun. Tapi ayo manganti harita nangtukeun sikapna pikeun ngalaksanakeun caritana Eyang Buana Putih anu karek kadenge sorana wungkul. Waktu ayu manganti bari ngais orok nang bule kaluar Cijuk ngon terus ngaliwat kanu keur ngalobrol harita ki warangkas jeung nyekinkin kitu di Purbaya nalingalieun kayu manganti nu teu ngomong sakemek-kemek acan. Ayu manganti puguh we jadi kageteun jeung ngarasa aneh. Sabab anu keur ngalobrol aleureun ngobrolna terus pada merhatikeun kayu manganti. Tapi saurang ge anu tumanya kayu manganti. Nyekin tamani bibirna calangap siga nu rek ngomong tapi teu bisa ngaluarkeun sora kitu di Purbaya. Sedengkeun ki warangkas musirkeun paneutepna kayu manganti katingali badan ngageuleter. Ayu manganti kaluar teh jero imah mudu kaburuan. Katingali jirim anu make baju sing sarwa bodas keur ngajanteng nangtung. Geus teh gue ayu manganti mah eta jirim teh pasina oge Eyang Buana Putih anu nitah kaluar bari ngais orok nang bule. Harita ayu manganti datang nyampeurkeun sangeusna deukeut terus nyarita. Laras kitu saira teh Eyang Buana Putih. Anu tadi miwarang abdi ngais ieu pun anak terus ngabujang kaluar. Bener lagi Eyang alo geus gagero ka hileup deui. Ayeuna mah hidup ulah wakaloba tatanya naon-naon ka Eyang. Geus waguna hidup aya di tempat Eyang disebut alas dang yang purwa. Leuweung anu jauh ka lemur taraga sabaku jalma. Hidup teh lain hayang bebas ninggalkeun ieu patempatan. Mun alas kitu Eyang. Namun teu tiasa upami abdi wangsul ka lemur we atuh Eyang. Supados tiasa ngaliung sareng pun lanceuk. Wayahna Eyang teu bisa nyumponan kana eta kahayang hileup geulis. Jawab dina mulang naga bilumuran oge jadang kusa ngaliung jeung anu jadi salaki. Jadi ceuk Eyang ge hidup geus digeloba heula dadanya geulis. Ayeuna mah leuwih hade turutkeun caritaan Eyang. Anu dilakukeun ku Eyang ayeuna keur kalumangsungan kahirupan hidup luar geulis. Ayu manganti ngahuleng. Masih kene bimbang. Puguh karep kahayang hate mah mulang ka pilemuran. Sangkan bisa ngariung jeung jaka sinangling anu jadi salakina. Sedengkeun wae di jero imah harita ki warangka sageus tangga greter sakujur badana harita dadak dumadak